Padahal salaki orang jelalatan tuluy tawaran aa bade moal bercapai mah letaknya sok ponok moal buka deui tawaran menang pahala aa bade moal tuh rada majangan kudua mah mun dibuka kabeh mah insyaallah jika bayawak salaki teh moal enggak paksa ulang teh ganti lagi soek make gamis setengah 12 ke masjid naon ujianana barudak mu biasa ngageng yang orang ningali orang ke masjid langsung komen si anjing ke masjid panas cek barudak teh ini aya ngajinggang dengan gejadnya udah make gamis langsung bebeja kasih mama curhat mama pilih semua si anjing ke masjid baik datang surga mah teu ngaliwat ka masih eta aya curhat lain semata-mata aya asbab ada sebab dan ibu teh Nabila ke memboga budak tong ke bapana terus kontrol nambah kieu ka budak teh siapa jika bapak sia monyet teh budak teh langsung ngomong ai mama bet kawin jeung sunggokong atuh ecenya atuh ka salaki aslina wani diriungkeun salaki mau tilu teh BCL ge pengi luka asrap teh kawin deui moal oh geus boga rencana cileupeuh lalajore jarah hardian na Netflix pas ningali salaki poek ya blek kuruku ibu-ibu sok baperan ke pertikahan aya hiji ayat deet tapi ngepret seutik tapi nyiwit dina Quran surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah nguningakeun ngalangkungan firman-Na Ustaz tolong dicatat A'udzubillahi minasyaitonir rajim udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun al-ayat eta ayat senada dengan firman Allah di Quran surat At-Tahrim anu unina tos pada paham orang di rumah daerah pesantren ku anfusakum wa ahlikumun nar al-ayat terus ayat di Al-Baqarah wattaqu yauma lataji nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yuhadu minha adlu wala hum yunsarun al-ayat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yakni kuti ar-rahim silman qata'aka barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa ahlika wa malika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nuhun kapun lanjut Pak Haji Dadang nutos masihan waktos gereuni hakikat nama urang teh daerah ku korong mun orang dia tengah riung korong wae diriung-riung iroh miminung diriung sok aya nu ngorong langsung dipiceun pasti dipake wirid heula sok inget sok bising tahoyul sok izin Ustaz tiap nu ngorong pasti dipake wirid heula nah ada cepet dia langsung dipiceun nya Adapun orang dia tengah riung teh duh cik diajar ka korong. Tapi sajorok-jorokna jelema kana korong nyimpen korong mah angger api mun di kolong kursi itu ya ge aya. Mun oh aja di kolong meja teh ada di kanu baju babaturan. Tong serius ting da lain jumaahan atuh kalem we. Mun orang dia tengah riung punten. Teh ku hangguan. Hongguan wae kaleng lebaran mah mun mudik sok ngariung jeung salakina teteh geuningan aya awewe na kaleng hongguan teh hiji blonde bule budakna teh dua ditelusuri nasabna teh ternyata Ustaz Yusuf sanes dua tilu hiji mah geus gadis beda kaleng hisin kanu dua teh mah adina pertanyaanana dina tareh ai bapana ka mana bapana mah kaleng monde nu kopeana jangkung nih tentara Inggris jarang balik saya mah tapi mun lebaran abi balik ka Garut
sok aya kabeh jeung bibibina susi capnona eta teh keluarga kalian. Entar mun urang dieu teu ngariung ulah ruang riung ukur di nuraang reang kadituna poho di ruang. Awas tadi ayatna rangjang wattaku bakal ya sing sieun yauma kana hiji poe lataji nafsun an nafsin syai'a nu hiji eta poe nu baheulana sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur sakadipaten tapi teu sajalur naudzubillah urang heulakeun contohna ame bekal teh Nabi lah aya anu salakina asup surga tapi pamajikanna asup neraka kabeh ge apa nu sok ngaji mah Nabi Lut ibu apa Nabi Lut istrina saha Ibu Lut begitu meni anu poho deui si serius kieu Ibu Lut sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagulung, sagaleng tapi di akhiratna teu bareng kunaon kayak dibahas ya muteti Allahu yarhamu sazidik amin aya dibalik teh Nabila ieu mah istrina asup surga salakina asup neraka naudzubillah Firaun sahabojona nu apa boleh pulang duluan jika di kelas wae Asiyah nama ka surga Fir'aun nama ka neraka naudzubillah berarti itu frekuensi cacakan sadapur sasumur sakasur sadulur salemur sagulung sagalang kadaung tapi teu bareng kayak di beja aya ieu mah ekstrim dua-duana salaki pamajikan asup neraka wa mra'atuhu hammalatal hatab sahata Abu Lahab eta mah jeung pamajikanna ma'agna anu maluhu malah jeung hartana dibebaskeun ngabe jadi suruh neraka naudzu cik ustad anu ideal atuh kalau meula ada lilakene ka insaf naon aya anu bapakna ka surga anakna ka neraka Nabi Nuh lah budakna Kan'an aya nu bapana ka neraka anakna ka surga Ibrahim sok milih menu mana tah rumah tangga Kang Jan nyanu ideal mah kama barok ka ala ali Ibrahim kunaon salawat ieu teu pernah ditinggalkeun ku umat Rasul karena sunnah disungeuna salawat Ibrahimiyah mun atahiyat geuningan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad aya kalimat wa barik ala Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim sing berkah Kang Ujang teh Nabila rumah tangga teh jiga keluarga Muhammad Rasulullah Nabi urang jeung keluarga Ibrahim naon bekalna tauhid maka piramida rumah tangga mah kudu jiga asupana hukum beda latar belakang tapi menuju ke Allah ulah asupan dibalik nikahna Islam tapi nuji ka neraka nuji ke surga karena disorientasi nuji dunia nuji akhirat kenapa menikahnya lelah karena tidak lillah kenapa rumah tangganya tidak bertahan Haji karena tidak bertuhan itu rumah tangga karena Allah karena oleh karena atau karena oleh mun Kang yang milih teh Nabila karena gelis alah tinggali apa sidik-sidik mun keur sare gelis mana pemajikan baheula jeung ayeuna ibu gelis glowing sengit rek ngaji aya Ustad Epi dangdana ti asar teh tinggali make foundation blow on tuh coba di kom blows on tuh bulu mata sehari ini diolas tuh ai keur salaki dangdan kieu teh dia nu lila ngaji teh ngajina di jiblabna teh make tutorial YouTube cendur pas mun balik ngaji mah nu pertama dibandingkeun teh eta jiblab bari nyanyi teh hareudang kau ningali tetangga kuriak mah hareudang pisan dangdan teh Nabila tiga kieu teh salilana keur salah ieu mah sok disorientasi ka mall rek healing rek hangout rek ulin rek ngaji besareungit teu nanaon ngan nanaon hirup tong kagok tapi tong ngagok mun teu nyaho tong nyanyaho
tong eraan tapi tong era hirup mah mun teu wani tong bawa niat ngelehan mah lain eleh tulis dan status lumayan saminggueun dah hirup tong kagok tapi tong ngagok mun teu nyaho tong nyanyahoa tong eraan tapi tong era mun teu wani tong bawa niat teu nanaon ngan dan teh keur salaki iro mimin oneng nu ngeha dina IG nama menik lalawing orang dia ningali IG nama pas dia ngaliwat gulawi boga beungeut teh dirawat lain diedit teh kayak gitu wae seuseut beungeut. Ibu ingin cantiknya dari dalam ino modapna jadi sendiri oh gawe ino modap cik da urang mah umat rasul Quran sunnah nyusun ngeunah wudu berwudulah sebelum diwudukan hoyong boga budak soleh nyieuna wudu ngaji di Persis wudu teh sunnah cek Nabi wudu heula ame budakna teu motak kayak budak teh racun jika bilatung dulang hiperaktif kayak ucing di tarasonan bujurnya cucunguk tanggarakeun sia teh gawe cuma mu cucunguk eta teh jemput anakna sakola budakna nungguan di SDIT cucunguk sok da dolim eta teh di kaki kitu wah ibu daek mun ngajemput sakola anu nangkarakeun nya cenah budak abi mah hiper ustaz aya anjing padiuskeun entok beubeutkeun pagar masjid runtuhkeun abi teh kumaha ye budak ye nu cikal meni hiperaktif teh ustaz cuma ngobrolna kudu jeung Ustaz Ucun Najmudin bab parenting budak ngan ku abi ditalti urusan budak motah jeung teu motah mah kumaha tina neangan nafkah mere parab jeung cara nyieunna harita ibu rumah saya teu nyieun budak ieu rusuh jeung salaki nyieunna oh muhun cenah ada cara ge teh didamel di Jakarta jiga enjang we gawe di Bandung pangina saminggu sakali jeung pamajikan teh aya sono aya pogot balik ku hujanan ya bakeur aliran goblok pamajikanna teh nepi ka pamajikanna komen haan nya saberat oh ieu rangsel can dibuka aduh sia eta parah cik kalem meureun da ustaz apal ajalatu minas syaiton gedeges gedebuk rurusuhan teh pagawean termasuk banyak umatku yang menjadi pencuri malah lebih buruk, lebih busuk daripada pencuri. Siapa mereka ya Rasulullah yang mencuri sholatnya sendiri? Kunaon ku tetuk maninah. Oh, tinggali mun taraweh di dieu, sigana sarua jeung di Bandung. Imam taraweh nu di pikaresep ku ibu, ku bapak nu gancang nu tenang. Sarua berarti. Nu kapake di Bandung mah nya di PC. Mun urang imaman teh, wah, kondangan teh rabeng. Urang mah apakah yang makmum? Gancang maca teh Bismillahirrahmanirrahim langsung rabeng di PD di PC teh cenah kanggo lebih kawal asli asup kana watini wal asrina insana fi usrina ladina amanu wa amilus solihati falahu majrun ghairu mamnun aduh nah dikolaborasi kieu makmum teh cicing we da mung lillah antepkeun nu dibenerkeun lillah deui kada mah padadang pas atahiyat ge parah tuh atahiyatulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya rasulullah wala qul ieu meureun sahun teh nya dibukaan teh hadisna Ustaz Rasul ngambek banyak umatku yang lebih buruk, lebih busuk daripada pencuri. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang mencuri sholatnya sendiri, kugerges ketebuk. Kenapa banyak terjadi kerusuhan? Sholat nara rusuh, termasuk nyen budaknya rusuh, atau nyalakan budak hiperaktif, mana rusuh? Cik sholat teh, reki kituan teh. Wudu lah, syukur wudu lah 2 rakaat. Doa heula Robbi habli minas solihin, ame setan teh ikut campur. Ibu geus apa kan doa kituan? No, kalau mau balik lona, mana salaki rek dihakan. Si putih sok salah doa. Punten badadang campur heureuy ngaji lain ngaeureun ngaji. Mun di bawah mah salare komo ngaji geus dahar. Gek diuk salah doa bismillahirrahmanirrahim. Dia ngaliwat oh ieu sadaya teh pernah cenah.
belum komen di saya mun ditingali penek mah cabakan mah gedena budak nagi geus 5 incuna geus 2 ai ustaz teh singkatan usaha dara anak daras komo ke lockdown mah bantu lockdown urang mah download we buat penek ka urang cik atuh daya balagoh meureun di Persis mah nya ngaji balagoh apa balagoh mantek mah ani kanu penek teh teu nyebut penek canggung yang terhambat anu pegek teu nyebut pegek mancung yang tertunda gitu kan baheula teu meunang nyebut kafir teh non muslim dapatnya macak kuliah ayuha non muslim ditewak aja diruk sak hukumnya kanu hideung tong nyebut hideung bodas kolot gitu atawa putih kotor tenang kanu digerok ku Allah teh dina surat Al-Fajr mah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang dina rumah tangga ge sakinah kudu tenang buat apa sakinah jadi sanajan aki-akina anzala sakinah tak tugas saya itu sakinah na rumah tangga tugas teh Nabila tenangkeun salah kita ulah balik gawe capek di Bandung macet nepi ka Tasik ka dieu macet langsung diserang di mana dengan siapa udah sekarang balik deui istri soleha mah nenangkeun jiwa salaki tawaran salaki teh bade emam heula bade ibak heula bade bobo heula salaki na jiga Firaun hayang emam bari bobo bari ibak saya Nabila sing pinter geus ulin ka super kitchen jangan di bor majolang sagede ukuran awak panjang cayan sing pinu sangu deungeuna nguling simut sarung bantal babaskeun tadinya mah selamat menikmati sana salah neng boga salah kiturunan entau dan dahar mani minum sare didinya mah ngacai entau jadi mah aya rumah tangga teh pasea KDRT tadi ge didoakeun sing sama naon sama teh sama-sama main WA awas dina rumah tangga hancur teh ku pihak katilu apa pihak katilu di rumah tangga urang Sopi di Persis diajarkan menjada wajada ayo nama rusak menjada lajada pengiriman cepat gratis ongkir ada ginian dia teh imah warnet bapana jeung grup WA na pemajikana jeung Shopee jeung Lazada jeung Tokped na anak-anak PUBG jeung Mobile Legends na ieu teh imah warnet sementara kaligrafina bait ti jannati rumahku surgaku matak ajukrub dimunculkeun beuting ieu ayat 70 udhulul jannata sok arasup ka surga antum wajwajukum anjeun jeung pamajikan anjeun tukhbarun sing bahagia jiga Ibrahim anakna pamajikanana Ibrahimna ka surga matak biji we hadis ida matabna Adam lamun Adam wafat ida matal insan lamun manusia maut in kotoa pegat illa min salasin kecuali 3 hal hiji ilmu nu manfaat mantap hajatna ngundang pengajian supaya jadi ilmu nu manfaat kita jalan teh jadi saksi di akhirat teh nyaksian atuh dah kunaon di Persis mun salat wajib rek salat sunat sok ngageser gini teh ada lila perlu jadi saksi bumi nu diamparkeun teh pakai kahadean lain tapak jumba we statue apa teh nanaona geus teh hayang maot keur jumba ambulan lagi teu ngeunaheun nu maot keur jumba mah slebel tanyakeun ka padewan nah eta orang dinya maotna ambulana beda di sadana maotna keur tiktokan teh zaman abi mah tiktok teh di lebuan atuh ini di lebuan sekarorot apa dikotok di lebuan sekarorot berarti mau pada angkatan ini awas idza zilzilatil ardu zilzala nikah teh ibadah tempat nu dicicingan rumah tangga imah teh kudu jadi tempat ibadah sok didinya pakai tadarus pakai ngaji pakai sholat pakai babagi nu bangkrut gara-gara sering ngawur, nu mararat gara-gara sering sedekah, nu miskin gara-gara sering berbagi sok teangan wani diriungkeun.
Saya kado ya kerja Nabila ngaji, sholat, sedekah, surat Fatir, surat 75 ayat 28. Panjang, ngaji, sholat, sedekah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tinggal ujung ayatnya, yarzuna tijaratan lan tabur. Kunaon nu donor darah sehat. Diberi getih anyar Ceh Haji. Sok nu donor darah mah sehat. Digantian ku Allah, ku nu leuwih bersih, ku nu leuwih anyar. Hayang rumah tangga sehat. Donorkeun salah kita. Tong dikeukeuweuk olongan wae. Ibunya apa salaki aslina wani diriungkeun. Nah mun lilir tengah peuting ningali beungeut salaki ekspresi sok ngambil gini. Aya kieu ningali beungeut salaki teh. Curhat di ka ustaz, disangka ustaz ada masalah. Ustaz punten cenah. Abdi teh ningali salaki teh sok ngambil gini. Nah, baheula mah sispek aya mah jiga roti kadet. Baheula mah keur ngora, keur bobogohan, anyar kawin. Herek naoge meni romantis, harmonis. Kayak nama gak ucing bawar katincak ikan kekerot milinuk kan cerina kan yang ngabekem ku bantang bekem mah tubuh cerita beak yang gak pasna capek sih udah dan hitutna nu kitu ge diomongkeun ibu-ibu mah keponya dikirim deui kana voice note Pak Dadang set tah cenah pendet teh sorang naon ieu Bu sebling nya suara hitut salaki api da keur PDKT waktu apa mah cenah hitut ge di ruang tamu teh diimpet-impet luman aliman luwai liwai sakapeung balik teh egang da busia nahan hitut eta hitut jeung babaturan teh geuning tuani nyebutnya bukurna mah ayo jadi pamajikan mah kanu bungut sedut lebih kasih ibu teh kepo Ustaz kunaonnya cenah laki rata-rata hitutna tarik udah deket kan umi katu cai teh di mana mikna eta deket lato-lato cai teh begitu aja ditelusuri cenah cenah aya awewe ge nu ngabrewek berarti deket kana ampli udah naon hikmahna sinya aka awewe well inurang awewe lalaki nu nyeri hati awewe nu nyeri hati pamajikan berarti nyerikeun hati indungna well dengikeun tah lalaki pamajikan urang teh keur gadisna mah can kawin jeung urang hitut nage ngeunaheun Garut saprakeun deui budak nanti urang jadi Coca-Cola malanggong juga knalpot King dibobok kieu nage ngeunaheun keur gadis teh pamajikan urang mah sepit sabrak kawin jeung urang jadi Coca-Cola nah haji Coca-Cola ku bapak sia madak sinya ka awe well ya ti cek Rasul kita kufin nisa kan we awewe mah dak kitu gandeng segala dibejaan segala dibejakeun segala distatuskeun padieu wae nyari status di imam masing-masing OTW kepada Dang kajian bersama Ustaz Effendi ujegan Ustaz Jepri Wah Ustaz Adi Hidayat Was Ustaz Abdul Somad Aso Ahmad Solihin ayah di Bandung ayo Ustaz Effendi tong di dan disingkat-singkat tapi dah geus ombe urang nya udhulul jannata kangyang asup ka surga antum anjeun wa azwajukum maka doana oge barakallahu laka arapa domir maksudnya dia punya aika domirna ka awewe ka lalaki cik mana ya pesantren 74 ai domir ka awewe ka lalaki lalaki meureun anta munki anti kateh Nabila barakallahu laka berarti ka kalian anta lalaki mun anti awewe maka kunti juri kunta juri lalaki kan diajar bahasa Arab betul saeutik-saeutiknya jadi nah lalaki heula tadi dibaca na mobil Anisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa benerna rumah tangga mah kumaha lalakina
jika Ibrahim mimpin rumah tangga bener imamna bener makmumna. Wa barokah alaika mun kang yang nangis make tauhid make akhlak make akidah otomatis nabilan teh kabawa jika Siti Sarah jeung Siti Hajar. Wa barokah alaika ngariung boga anak turunan wa jama'a bainakuma fi khair diriungkeun ku Allah dina kahadean naon kahadean di akhirat surga. Maka pegat kabeh amal jelema mun maot kecuali tilu mun manfaat ngaji tong eureun. Sedekah jariah teteh terima kasih hatur nuhun tong sieun ku Allah digantian murid kumis ge kadon beak silet. Oh pabrik kumis uluk pakai nanggung kadon muncugu Ustaz Yusuf lain lekok tukang beca can dibere modal ku padewan mah bieu nu kieu teh bere modal ngabeca ngapoe ngaboes nu kieu bieu das menyebab das nyebut das pernah nyebab tukang beca di mana eta cek aja dia teu asli kumaha bae salakina tukang beca ngan cunihin we ngahajuan abah orang Baduy, lembangan, tadi sepatu, tadi sendal sukuna, ngipisan aja berapa? Tuh lah, insya kartum dipakai ibadah mah ditamahan sada teh tugasnya sakinah, tenang dan hati salaki teh tawaran, bising mere nafkah teh maksimal era menta jatah sok da ibadah ngalayanan salaki teh tawaran tah ibu tong dan teh aing ngaji tak isukan Seninnya mimitian hasil tina ngaji ayeuna teh ngajiniskeuna kumaha sok Senin make baju SMA deui. Salah kita biasa balik maghrib asar saya di imah kemana Kang Haji di imah budak SMA. Aduh daripada salaki orang jelalatan tuluy tawaran aa bade moal kecape mah letah teh sok ponok moal buka deui tawaran menang pahala aa bade moal tuh rada majangan kudua mah mun dibuka kabeh mah insyaallah jika bayawak salaki teh moal da teu kudu loba pamajikan hiji we tidak abi hiji we model itu tapi opat rasa hiji deh daripada boga opat rasaan da kuncina sakinah tenangkeun hati salaki ke tugas salaki naon Ustaz mawadah menanapkah nu halal tong sagala dibawa ka imah teh kunaon loba pejabat anakna di aginabah rehabilitasi narkoba itu ieu duit aspal dibikeun meureun da duit paralon duit naon we tak budakna teh kitu ricuk ya cek Nabi dahareun teh Allahumma barik lana teh kaitanna jeung berkah teh tina tuangan nu dibikeun dia nu jadi sperma nu jadi budak teh tina naon teh maka ibu hayang boga budak soleh hayang boga budak pintar sok jawab dari nyumahan budak teh hayang nu soleh hayang nu pintar nu soleh mah pasti pinter wani diriungkeun tah mana Ustaz dalilna al-musbit yatlubu dalil kudu make dalil atuh surat 2 hiji Ustaz 105 ame Ustaz aya gawe da di amplop meureun sarua cik pangukakeun na Google surat 2 hiji 105 Ustaz ame ngajina teu hoax kangjang sing soleh teh Nabila sing soleha eta we kado tipe Ustaz mah urangnya di bejaan ku si mama tapi tong geng-gengan wae tong gelut wae tong ribut wae tong ribet wae tong ruwet wae urang teh bineka tunggal ika lain bineka tunggal teu sia teh anak mama nu panggedena cikal licik nakal nah mah cikal licik nakal pangyerina dihejeunkeun we da sabi nu ngajuru teh jadi cenah ngaji ulah karek pembukaan cari sambutan kagaknya ngarek ngalahirkeun itu aya sambutan nah teh terjadi ngalahirkeun ngaos heula Ustaz namanya pembukaan hiji pembukaan duanya nyeri kumane mah gejet kene keset kene peret kene loncing kumane mah beda jeung ku adi mane nu kadua katilu ka opat heuy yo aya budak teh rendeh budak sing mineng ngajulu teh aya Ustaz kabenak ayatna sok teng-teng bacaan mika surat 21 ayat 105 ngeunaheun sasa eta walaqad katabna wa bi arabna Zabur saestuna Allah ngeujeun MOU agreement perjanjian dina Zabur ba'da zikri di lauhil mahfuz anal arda saestuna bumi hari suhari diwariskeun teh tugas Ustaz aya Ustaz mana mikna tuh pamacakeun Ustaz harusna
Atosna Saya oleh-oleh ke sararea nu baru nu bari. dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tulis di dalam Azik Laul Mahfud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nu soleh nu pinter. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Orang pintar mah tuh disuka miskin, orang sok ceramah di penjara, tak ukur pintar kesalahan mah. Firaun pintar, Salabah pintar, Kang Jang, Korun pintar, Syadad Hamam tutang kamu Abjal Abu Lahab, kabeh pintar, tapi ayat tuh make ngarana. Aya Firaun sumping deh. Korun, apal kabeh ge gagal hirupna, walaupun pintar, walaupun beungat. Tapi doang sing solehnya Kang Jang ya. Sing soleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli hukma wal hikmi bis sholihin. Di lingkungan sing pinter, sing nyolehkeun, sing bisa ngasolehkeun ka aya. Eta pesan mama abdi. Epi, mama yang naon cerita kesakitan mama melahirkan Epi usia mah anting leungit kongkorong coplok gelang lepas gengge ange nyawa gelek lepas ngalahirkeun maneh mama yang naon teh Epi pila imah mobil tong gede hulu bising tasup helm. Kan maneh kayak makin urang ohnya. Mun mama menang request cenah badadang hiji soleh meureun ningali ayat ieu nya geus epi Senen ka kelurahan ganti ngaran jadi soleh mah lain ngaran teh kalakuan cik ka masjid atuh lalaki mah teu pirah yang ningali budak nu dilahirkeun nyeri ka masjid nepi ka dipamulikeun gamis ningali nu ceurik mah teu tega kapaksa urang teh ganti lagi soek make gamis setengah 12 ka masjid naon ujianana barudak nu biasa ngageng yang orang ningali orang ke masjid langsung komen si anjing ke masjid goblok anjing panas tuh barudak ini aya ngajinggang dengan gejer udah make gamis langsung bebeja kasih mama curhat mama yang pilih semua si anjing ke masjid baik datang surga mati ngaliwat kayak masih eta anja curhat kalau badedengan tapi Rasul mah di Ciruhan mereka mah diomongan dibelikan sok ada tuh DKM beliau serak udah ngora ben-benan wae kan itu jadi pahala dakwah nu pangharieuna mah adan jelema diajak salat sabaraha jumlah jamaah nu datang pahala itu sakit itu Allahu akbar kumaha cek nu ngewa si goblok adan melak pare mah jadi jukut melak hade masuk aya butut sing sabar tong hayang dinilai nu penting bernilai menang di doa sok mun epi istiqomah epi sing jadi ulama epi sing jadi ahli Quran epi sing jadi ahli sunnah epi sing jadi pendakwah doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan tapi pernah di penjara kah gara-gara si mama keceplosan epiku di penjara 3 bulan tadi ke Bonwaru doa ibumu dikabulkan Tuhan aslina kontak mun hari ibu soknya ucapan I love you mom aku cinta padamu mah you are my everything kau segalanya ku si mama langsung komen nyasa garana ku mama ke penjara ku mama ditebus ku mama dan kutukannya jadi kenyataan tapi mun si mama ngambek teh harita selalu kalimat nakir epising jadi ustad keren jadi nepi ka dieu lain semata-mata aya asbab ada sebab dan ibu teh Nabila engke mun boga budak tong ke bapana tulis kontrol nambah kieu ka budak teh siapa jika bapak sia monyet kata budak teh langsung ngomong ai mama bet kawin jeung sunggokong atuh jadi budakna rasakti entong salamatul insan wa hifdi lisan selamatna jelema mah ucapanna omong ucapan inung kana tak ikhwalo di setting teh Nabila ke jauh lautna eta si mama tuh cium keningnya minta ridhonya gitu nah kasih ayah nah kasih mama hanya ngasih ayah minta doa ngaji kudu ngajirin sok ridhollah fi ridhol walidain sok kasih mama mau ayah urang mau nawa kolot urang oh masih ridhonya nah udah deh tuh kasih ayah tepuk tangan buat keduanya ngaji teh kereta tuh puji deui mitoha mitoha teh mimiti tugas habis minatu mimiti nanggung tugas sok mah doakeun mah tong ditanya leutik nah ya udah cabakan mah gedean
Kapan terakhir tergopoh-gopoh datang ke mama ke ayah sehingga tadi geus di akadan hari tahu pas di akadan. Perhatikan berkas apa kenyit dahi dan keriput kening kedua orang tua kita jika galengan ui natarang kola teh urut naon urut mika melang sieun teu kasakolakeun sieun teu kabiayaan mun lebaran sieun teu kabajuan nyeri batur geus malu di baju budak kurang ican nyeri sieun teu kahajatan geus lulus sakola sieun teu meunang gawe melang geus kawin ge melang keneh ke karasana geus boga budak kamu sukses sing soleh maka kolot maka kolot ngadoakeun Robi habli binas sholihin nu soleh mah bonusna teh Kang Jang loba pisan na tahiyat assalamu alayna wa ala ibadillahis aya kitab ngaranna Riyadus Sholihin matak si mama epi geus tong ribet maneh sing soleh siap mah naon ai soleh Allahumma aslih cocok jeung aturan agama lauk tenangna di mana? Oke, cacing tenangna di mana? Maung di mana? Ai jelema di mana? Na agama. Coba duit ke itu make agama mah. Baru nu diri di Jepangnya duitna mah loba. Punten. Ibu tong sok lebah ningali cacing ngatana huwae keur ngoren watir pindahkeun kana mie kocok. Mie kocok geuleuh cacing modal. Mau bawa ka dieu sok ngadat loba nu geulis teh da lain tempatna tuh. Lauk siuk pindahkeun kana spring bed. Wah gara-gara bagan spring bed hanya lauk modal. Jelema ge aya tempat tenangan agama make aturan sok. Geunaheun sia wani diriung teh mentang epi sing solehnya siap mah ngaji siap mah mama teh sok heureuy. Tapi ai serelak promina bubur naon eta? Bubur bayi mah keur saha? Keur bayi bubur hayam. Keur hayam. Nah di dahar ku Epi berarti Epi korupsi. Ai jasuke jagung susu keju ai jagong parah naon. Nah di daharna kurang tapi tah aya Japati demo di KDM juga sibuk turunkan harga jagong gitu kalem. Ai kopi luwak ustaz tai naon eta tai luwak berarti kopi gageh ge bayar kamana we ceramah mah asa dibayar lah kalau serius sih dalam nya nu serius mah ya hiji nu maot dua nu akad tilu nu jumaahan urang mah da can maot atuh seserian we minimal sajam ieu poho hutang urang doakeun heula abi keur safarnya nu barolah hutang sing lalunas. Nah, Pak Dewan belajar tahu obat ngerahkeun punya di lemur Dewan baru hutang kene lain amin cahil cicil amin mah elek tidak lagi anis cahibin elek cicil hutang mah untung tenang boga hutang tenang teu boga hutang ini guys tongan nyukri bayar lunas belajar orang mah nu jomblo sing panggil jodoh nunggu tong amin deui jadi karunya nunca naon deuk kecilnya ada ka salaki aslina wani diri unggah salaki maot ieu teh BCL ge teu luka asrap kawin deui moal oh geus boga rencana cileupeuh salakina aya keneh nah lempeng-lempeng teh ini orang dia nya sing dinanya lagi jempling heula atuh da sirup keneh kumaha ustaz eta dinaeun teh loba keneh gini Bu ibu sok diberi nafkah ku salaki ti saha eta teh ti Allah tong musrik wah bajana rirup keneh berarti diberi rezekina ku saha maka mun salaki rudet nyare nafkahna tong asa-asa paok langsung dina dompetna teh mun salaki molotot jawab bade nyana titipan Allah well untuk bacina bahagia nula berarti salaki nu saha nu Allah nafkah ti saha tamun salaki urang dicokot batur ge tong urut dan nu Allah bikeun sia teh well aduh kawan itu dah mah lempeng sok ibu salaki maot kawin deui awas kita salaki nanti pas ibu malam pertama jeung salaki anyar teh aya di pipir mana entin kawin deui tin
beri ngorowotan bilik di pipir. Nah, ayo saudara si Akang, kan Akang tinggal semangat, penasaran, ini apa tuh, aing mau teh kunaon, ngabatin yang kawin tuh menang izin di siandir, enak aing modal siya kawin deh, dengan naon itu takdir mana, tapi yuk, ranjang menang anyuk aing di Kolombia, kanjeng sian di Ciono, oke, ngenama rumah tanggana digoda ku juri calaki, matak ambil tengah ganggu salaki sama memang kita kawin deh, wea apa wea? Baik bu, laki orang kawin deui. Tuh udah anger egois, manehna mah udah kurang mah karek rencana ge. Ulah. Ya saya tarbiyah belah dia mah. Dan bapak geusnya ngapanginya tong bebeja ria. Manehna mah lempong uduh. Bu, asrap teh boga pemajikan BCL. BCL nama hirup kene asrapna geus maot. BCL ngilu teh. Curhatan ADM. Saya mah kan tidak terkenal ya. Cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Olah Ramlan dah, rasa cerai, jil opat. Terlihat ke orang BCR. Saya kenapa ya susah move on dari mantan suami yang sudah meninggal? Cai ngilu we embung. Tenang, hati nama ku ngobrol mah tenang mulanya. Aing geus tenang teh lolubangannya si Ariel. Aing aral. Curhatnya ke aing lubangnya jeung si Ariel. Si Ariel teh arah dah kawin aja orang Bali tuh, jodoh mah teu apanya. Cenah keur pase ayeuna teh sugana balik deui. Abi mah teu kaset Bu, ngan payu. Udah jeung Ustaz Yusuf ganteng tapi mau bazir. GGM. Nah, tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut sing berkah. Akan berkah wa barokah alika kayak itu bawa berkah boga anak ancu turunan aplikasi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sawa berkah tina tauhid urang nepaka pamajikan Ismail jeung Ishaq ilmu nu manfaat manasik hasil istrina jam-jam Siti Hajar wa walidun sholihun naon dah Ismail kemana kurban ya dia kurban alhamdulillah. Itu jasa seorang pemuda yang bertauhid jadi tadi pencipta tapi kurban nama jalan terusnya tak sejumlah berapa ya banu kurban ke dunia tiap usum kurban Ismail kebagian sejumlah seberapa ya banu manasik tiap umroh yang haji Ibrahim kebagian berapa juta orang minum jam-jam Siti Hajar kebagian we kado pernikahan mah mun judulna yang berkah sesuai doa anu tadi ngarucakeun barokah laka wa barokah alika. Naon ai berkah cek Ustaz Sidik Aminah baheula subutul khair cenah. Tetepna kahadean. Naon ai barokah? Ziyadatul khair. Angerna kahadean jeung nambahna kahade. Nah eta teh Nabila. Tapi pun ternyata dibocorkeun ya tina dongeng Ustaz Aceng Jakaria ieu. Nu disebut bageur mah nu mere sakali. Naon contohna Ustaz? Aya emang budak geus lila di Amerika datang lebaran ke Bandung mudik. Ngabagi $100 Amerika ke tiap budak termasuk anak urang. Da langsung nyeun status budak teh paman baik ngasih $100 balik dewe emang nanti ke Amerika. Dan tiap ngobrol jeung sasaha aku dikasih $100 sama paman. Hiji mangsa duit beak budak teh hayang Kinerjoy di Indomaret nu disimpenan di hareup ning anu coklatna segede teh kotok hargana we gede moh gede mah turun kan harga Kinerjoy ngadat budak teh gogoren telan ka indungna beakeun duitna budak mah teu apa beak duit gogoren telan demo muka baju muka calana di Indomaret ete langsung dibetot bahe enak tekolotna mama jahat tuh mama jahat tapi tekala dengan Kinerjoy hari tahunku nyebut mama jahat ka emangna manu mere sakali ingat untung aya Pak Haji tinggali budak ke gorentelan kunaon teh Haji cenah budak teh yang Kinerjoy dibere 20.000 gempling meuli indungna teh pidunya di duit budak aing jadi baju, jadi celana, gogorentelan,
diberi 20.000, aing ngeres nurutan lah. Pokok rentelan di nomor indung nama menang 5.000 sih. Apa aja kami 5.000 meuli silet sih. Dengker naon. Jadi hati-hati. Dina Isra Mi'raj teh Nabila Rasul dianjangkeun ka Sidratul Muntaha na riwayatna. Di tempat nu luhur mah kaciri tuh. Ini uritun nar, kami diperlihatkan neraka. Ini uritul jannah, kami diperlihatkan surga. Falbah neraka, ini uritun nar. Aku melihat neraka. Fa idza aksara ahliha, kebanyakan penduduknya neraka itu apa? An-nisa. Ada reta. Nah awewe, lain nah awewe nu kumaha gitu. Yakfunal asir, eta nu sok ngaleleungit pamere salaki nu hakikatna mah ti Allah. Nabi kaya laguna geuningan. Kacida piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1.000. Zaman sabaraha? Loba awewe nu kalalaki imahna gedong, sigrong, properti imahna loba, aksesorisna pabalata, tapi sok anger ngomong kieu kaluar ti kamar cai geus mandi diandung langsung molotot ka salakina teh salila kawin jeung akang abi mah teu bogana naon. Ngacelengeng atuh da kana ceuli teh, tapi salakina soleh kalem we ngajawabna teh. Naon mah salila kawin jeung akang, mamah mah teu bogana naon. Kumaha cek salakina, ari eta anu adaheun. Can gayu, can dispenser, tak rumah tangga itu tong 3 dispenser, lalakina hot, pemajikanna cool, itu rumah tangga dispenser. Tapi ayah kamari di Bandung Ustaz 70 tahun lelempangan KBIP, KMEKD, sukuna geus 3 da jeung kitu. Panonna geus 4 dari kacamata lempang bongkok jeung ninina babarengan. Eta si Akin ayung-yungnya apa majikana teh Nabila geus 70 tahun manggilna loncik yang saya wae ka istri saya panggilnya beban. Istri saya panggil saya Saiton. Si Aki manggilna yang sih. Atuh abi teh neuteuli kepo nah bisa bertahan sejauh itu di usia pernikahan sekian tahun. Aki panggil nenek meni romantis yang ngejawab siapa dia cek dia rahasiana kunaon Aki ngaberoan sini nih yang deui ngaranna. Jadi lain romantis geus pikun deui ngaranna. Kan sakapeung pamajikan dan phone book mulai pamajikan material Garut. Itu mah bumbu rumah tangga. Terus ini nate si Aki ke dahar teh cicing we nungguan teu wani marengan ningali si Aki we urang teh jadi terharunya. Nenek kurang makanannya tengah sepi abi menang arisan nomor DF sok abi terakhir. Enggak, ini mah kebiasaan kami. Nenek enggak berani makan kalau kakek belum selesai. Iya kenapa? Untuk nasa kali ewan. Cari lu cai gitu. Baca sok aya doa sing nepi ka pakai truk kitu teh etak beuleuh. Giginya masih dipakai Aki. Ya, jadi gitu teh Nabila berloba ngobrol. Rumah tangga mah tong eureun ngaji, tong orang salat, maka kacai jadi salwi, kadarat jadi saloga. Kacai kudu diarek suci toharoh, kadarat kudu diarek tarobat salah. Maka yang beunghar yang berkah. Namun tadi mah yang pinter yang soleh guys, kunci. Ayeuna teh Nabila anjang hayang beunghar yang berkah. Doa oge barokah laka sing berkah. Nu berkah mah pasti beunghar. Tapi nu beunghar mah tantang tuh apal korun Ustaz baca geura tarehna. Korun mah jadi nyawa di Ustaz Uus Ruhiat. Korun mah Ustaz. Berang korun mah kunci gudang hartana wae di rodaan bakat beunghar. Kunci gudang wae di rodaan teh Bu. Kan lagi ada kunci hareup, kunci lomari, kunci kamar. Ieu mah kunci gudang hartana we di rodaan berarti loba pisan perbendaharaan teh. Kunci gudang hartana we di roda. Udah ningali orang Singaparna roda we di kuncian. Dibalik ke saeutik. Rasul itu sedikit makannya, orang umatnya sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit tidurnya makanya sehat, orang mah sedikit-sedikit
tidur dan ngaji ge Ustaz Epita di kolong beginilah beki eueuh nepi kawani ngimpinya pah eta keur ngaji rarasaan nyiduh teh kana tampolong padahal kasih ece nu gigireun ece akhirnya bau ciduk salah doa teh bismika nya jadi ngaji teh naon ngaji wis ngajiri lain ngaji brut ngaji heureun ngaji jadi maka rek beunghar rek berkah didoakeun sing alumroh sing haraji sok daftar heula labbaik Allahumma sok umratan labbaik Allahumma hajjan terus daftar ke langit langsung geus niat umrah nabung jan urang leumpang ti dieu nyubuh hayu nepi henteu tipes heuh teu era ku sinetron tukang haji naik bubur tukang bubur naik haji tuh tukang bubur naik haji ku manjada wajada mah ibu teu nepi-nepi da manjada lajada tuh nabung sapoe 1 juta bulan hareup ge ini punten Allah mampukan yang mau bukan yang mampu niat teh heula nabung manjada inamal amal dunya amal mah barengan ku niat mah barengan ku amal ini nepi bu umroh mah kudu mau bukan mampu kok anu mampu itu mau ya nah dianjurkan umroh supaya ningali barokah mah di Mekah jeung Madinah Mekah mah teh jiga di dieu cai curcor tangkal arariung di Mekah mah ul cai mentak waduh eta nu balik haji dijebak ku abi kumaha ngaji eta kamari hajian lancar kumaha kebon selong eta nu harereun Ka'bah oh leubeut cenah waduh sia moh nya nih harereun Ka'bah aya kebon selong da rusuh atuh ngomongna teh nya ria jadi haji teh teu bisa ngajaga kahajianana Ustaz abi mah alhamdulillah cenah eta sedep-sedep hayang nyium batu mah cenah 3 laledug bararenyol abi mah alhamdulillah lancar nyium Ajwar Anas cenah saya Ajwar Anas biar aswad meureun oh nya eta rusuh ngomongna Ajwar Anas abi mah teh mun keur umroh ge abi mah lain nyium Hajar Aswad abi nu diciuman da abi na hideung bisa Hajar Aswad encar yang punya kenapa Mekah berkah padahal dulunya kering kerontan gersang karena ada sholat berjamaah Kang Yang wayahna lalaki mah ka masjid teh nabila tong abong panganten anyar kita siaran masjid masjid sampai rumah udah ngalembur aku mau diimamin masuk surga terus sih sok hese Ustaz niat capek teh harewosan bangun ya katanya mau nikah lagi pasti ngoreja sok terus dijebak itu anggar sarikanya Ustaz harewosanna celina launa mete pasya la ilaha illallah sok abobo tuh ame mama kawin deui rek kitu wae berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat kenapa Mekah berkah sholat berjamaah Madinah pun sama tinggal di rizkina nak dulu orang Mekah mah tapi berkah kenapa Mekah Madinah berkah aya bacaan Quran balik umrah teh wakaf urang teu maca ge wakaf urang dibalasa kenapa Mekah berkah sedekah setiap detik berkah jam-jam mengalir tak kering tak kurang teu eureun teu pareum ngocor ngageuwar betul aya umroh pre gara-gara Mekah keur ngebor padahal diinum ku jutaan manusia rumus tah ngaji salat sedekah fatir teh moal bangkrut hirup yarjuna tijaratan lan tabur di Mekah diajar abi nya geus sepakat yang pemajikan yang ngaji salat sedekah ngurus yatim nyeun pesantren gratis dibere sehat asli mending cuci darah mending sedekah mau sedekah amit kudu cuci darah aya nu miskin gara-gara babagi aya nu malarat gara-gara sedekah aya nu bangkrut gara-gara sering ngawur sing yakin maka yang beunghar yang berkah pasti beunghar soleh pasti pinter hiji deui hayang gaji hayang rezeki weningkeun ati lobakeun silaturahmi man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah hayang panjang umur para rezeki
beningkeun ati lobakeun silaturahmi mun Kang Iyang jeung Teh Nabila yang sukses buka akses lobaan CS kurangan HS ulah nganokeun askes jeung BPJS engke stres buka akses lobaan CS gawe progres teutak setik aya nu proses insyaallah sukses ieu mah geus mah lockdown pikiran suudon lieur karena suudon karena oskadon yang saridon diantap kumitoha smackdown anggap we kuling don nyen UMKM we kopi luwak tai luwak di dieu canayanya nyen UMKM kopi ucing insyaallah hasilnya kesana masa ada na tuh tong rudet tong ribet rezeki tuh dah yang gaji rezeki tinggal tinggal tak abis di topi nepi ka kaos kaki sepatu biar ge dibere teh ulaj teu meuli meureun merek jajak kaoh kabeh kunaon ku silaturahmi padahal di Astro tadinya mungeun dibayar teh jeung sasaha wae cenah Ustaz Evi kita asep nanti cek beuh hanyit katina teh geus bayar ku foto jeung video atuh nelpon ka si mama ngadoakeun jeung mun Evi bersih hate mah loba silaturahmi umroh tinggal ngomong Oktober angkat di luar negeri pulang anting gratis insyaallah ka Jepang ka Korea deui baju teu kudu meuli ieu nu dipake kabeh teu meuli dahar di mamana moal mayar aslina atuh nelpon ka si mama mah doa mama dijaba Evi dahar di Astro bungeun dibayar Kang Haji Asepna udah siapa beungeut pikarunyangeun tak hirup-hirup pikarunyangeun endorse butuh endorse doa kolot dan selama di mana cek asbol teh di Tasik kita pakai baju nu anyar abi mah di endorse kabeh kecuali kolornya bu kolor mah teu nampi endorse karena nu endorse sok minta foto kalau yang setorna foto kolor mah sok aya nu dipoto ngilu tah Rasul mah tarawadulnya buka komoye digawe di ke pemerintahan ke tepung yang baik akses kudu loba syaratna ulah julid, ulah nyinyir, tong rudet, tong ruwet, tong ribut tanjakana sing nyaah kanu ngewa sing dedeh kanu geuleuh sing asih kanu dengki loba mere kanu koret tong riweuh kudu eueuh daul tong ria kudu aya da titipan ieu mah mun lebarannya ini sagala dipasang balik ka lembur teh kuntu wae dimasang turun di mobil teh karamang sadayana saing kenaon sih ibu resep teh kan urudat tong rudet senang melihat orang susah melihat orang senang Rasul mah tibalik di Ciduhan teu males ciduhan ka masjid di Ciduhan ku Yahudi males ciduhan teh lain teu boga cidu isukna si eta nyiduhan deui Rasulna nu eta keneh nu di Ciduhana nyeun status teh bebeja teh ka Jibril mun aing diberi geskeun tah ya tapi nu unik anti klasik ti Rasulullah naon cing pas nu nyiduhana gering sanu pertama ngalongok halo saha nu pertama ngalongok sanggup teu sama Quran sunnah teu wani jeung amanah siapnya kanu ngewa mun harita Kang Yang Epi Nabina nu gering nyiduhan gering dilongok ku saya ge ngan kebayang teh kata-katana pas ngalongokna naon goblok beak ciduna karena saya mau akan nebo anjing cocok ciduhan sajolan mau nepi ka dieu tah Islam teh maka rahmatan lil alamin teh naon teh Nabila sing nyaah kanu mewah mun aya nu gelo nanya jawab dong bu mun aya nu gelo nanya jawab dong entong ge jadi duaan sawe gawe nya nu dia mun aya anjing ngagogog deui tong ngangnya entong ge na pe anjing anjing ngagogog tung saruana sate tapi abi belajar kan ugelo padahal selama covid selama corona cik mana datana Pak RW Pak Lurah Pak RT jadi khususnya nugelo salila corona RT nu terpapar terdaftar dibongkar ku abi dikaji kunaon nugelo teu beunang ku corona muncul rahasiana hiji jaga jarak di sasaha nepi ka ayeuna sih sama tara ruang riung tara ngeluan tablik akbar gitu ya di kebon semoga kebon nge nongkrong di kebon saha
diusir kudu bawa kabon moyan di sawah saha we tara nyeri hatean ngaleos we diusir ge teu nyeun status aing diusir euy terus naon nu gelo sehat bu teu loba pikiran tok aya teh nu gelo nyeun status ibu mah nyeri awak mun teu nyeun status teh sampai status nyeri awak lagi di statuskeun badanku nggak enak ci aing teh mani kumasako ame enak kunaon nu gelo sehat gawena lelempangan atuh sih sarena oge di teras Indomaret kamarna teh leuwih lega ti urang teu ngilu ngaduk teu ngilu ngabangun saya teh mun balik tablik akbar peuting ningali nu gelo di Indomaret menikah bita Allahumma adil cu urang tinggal di barudak nu gelo mah euy aing karek balik gawe sateu mengisare di tibra nalur kardus sakapeung ka bita pada dang ngan nu gelo ngan haram lelempanganana sok berek gareo tapi sagelo-gelo dan nugelo guys mentas mah culang cileng sok berarti ayah bener nah meureun hujan niuhan lai urang gawe nepi ka hujanan teh lah nugelo lempang di sisi tara di tengah koplok teh paingan cek Nabi mah Ustaz lain Majnun Nabi disebut Majnun ku musyrik Quraisy tapi Nabi menyebut Majnun kan negara tapi musobun orang yang termusibai bijak pisannya jeung bonusna nu gelo mah loba sia Bu rufi al-qalam dicabut catatan amalna ibu hayang bebas catatan amal sok istihorohan berita gelo gunakeun saja nu gelo mah asli ini eta aya dongeng nu gelo nya kan ke COVID mah dipindah-pindahkeun ai rumah sakit jiwa daerah teh direnovasi dipindahkeun ka pusat nu di Lembang di Akutan atau nu di Sumedang nu di Garut ya Akutan mah teh ambulan tiluan-tiluan ai mobil teh sibuk pisan nya ku sibuk mah teu karawat mobil teh baradang coplok banna teh di jalan tol di Sisundawu nah gorolong tuh mobil kuat kadengnya cek nu gelo teh abang gelonya jangan ulang tahun meureun supirna nu ripuh rem tangan udah si bana teh keliling deui jauh pisan pasangkeun deui watir bauna areueuh tapi nu gelo cerdas nolot di jero eueuh nya bauna bodoh atuh maneh mah cek nu gelo teh eta nyokotan tilu-tilu nu nyesa hijikeun subsidi kadinya tilu ting maju we heula si supir mikir, nah ini nu gelo teh beda cerdas mikir gitu ya bener tinu gelo ge digugu we copotan tilu ban pindahkeun tilu kadinya maju saya Bu nepi ka tapi eta si supir tuh kena penasaran baradang nanya kan nu gelo aing maneh saha cenah disebut gelo sakitu cerdasna heuh aing mah gelo kan teu belegug jiga sia itu tadi teh cibusar aceng nu bageun mah nu mere sakali nya eta teh ka jelema komo ka Allah poho bisa gerak bisa ngarenghap bisa ngiceup teh bisa sok salukur dak pengrudet tong ribut lamun hirup hayang soleh hayang berkah hayang rezeki ka dituna teh kudu ngaji salat sedekah dumasar kana parentah nyunah nyusun ngeunah jadi hiji dongeng tadi naros ka baradang budak teh saberiji sekian dah oke teteh saberiji siap tapi mah aya haji budakna 2 lalaki unggul nu hiji disakolahkeun di Amerika da loba duit haji teh jadi dokter si budak lalaki nu cikal nu hiji di Kairo kana agama eta mah si hajina teh di sekolah tuh gering apa yang terpikir ketika sakit nelpon saha nu di Amerika nu jadi dokter yang wihela bapak teu damang balik atuh da di biaya anda ku kolot udah ayang harus ke rumah sakit aku kan dokter spesialis di Amerika nah gering ge mah cicing ku abi we dirawat salila ayah gering mah bari abi liburan dirawat padahal nu cikang nya kolot nya budak ka kolot dirawat disuntik diimpus cager bu 3 poe itu padahal penyakitna parah adina datang di Kairo dan ningali bapak gede ngariung tiluan malung kolotnya tuh cenah lanceuk maneh mah bungsu nggak bisa ngulang tari mah ka kolot teh
bapak gering di ubaran sia-sia nyakolakeun ge geus bisa ubaran kolot nu di Kairo mah ustad cicing Aisyah cenah rek mere naon ka bapak bungsu abi mah pada dunia agama aduh teu masihan naon kecuali masihan saranna cenah saran naon bapak teh kudu zakat ame sehat mana emang disakolakeun mahal-mahal jauh ti kolot kadone tah pengeluaran deui cenah. Nan kula cenah dikicepan geus tong nyeri hate bapak nasare minum CTM adi lancet ngaroboh nyeri hate ku si bapak cenah teu dipuji jiga abi mah kadone sarekat cicing ama dokter ke si bapak ulang bius dibius ku bapana ku anakna dibius bawa ke kamar nu poek maneh make tergos sarung talikeun moal gegenir sok mun si bapak dirir sakedeung tanya mantro buka gitu salah pangeran anjeun maneh kudu zakat cenah haji loba harta tara zakat digeunir saku aing rabbi laula akhartani uih keun deui sakedap cenah sugan teh eta omongan budak teh bohong ieu mungkar nakir leuwih galak ti satopep lilir paduli bawa kanu caang kerebek langsung muji ka anu bungsu bener sia teh bungsu cenah bener maneh mere saran supaya zakat teh leuwih garalak mungkar nakir ke bapak nalekna ngahisabna terus bapak naon bapak teh dititah zakat pangitungkeun ka kalian nah buruan apuntan rek dihitung zakat bapak isukan seuri lanceukna mah tuh nya ku kerja sama mah geus atuh rek balik tugas deui ka Amerika tapi eta lanceukna rada jai ya mere mantek ka bapana bapak mah cenah rek zakat wae kudu dibius heula jadi kenyahoan kadang budak teh rupa-rupanya tah tadi dibuka alhamdulillah anjang khalaqad dzakara wal unsa Allah nyiptakeun lalaki jeung awewe teh naon tabiatan satta beda bu jika ngucapkeun kanu hajat jeung ngucapkeun kanu nyunatan tadi kata Nabila ka anjang ngucapkeun naon selamat menempuh hidup baru mun kanu nyunatan selamat menempuh bentuk baru dihijikeun teh karena beda tabiatan satta fadala ba'dahum ya alhamdulillah ti Ustaz Sidik amin harita fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa nah aja dihijikeun teh keur sililengkepan dina takwa kan bareng we ka dieu piramida bareng we panggilna teh dina ridho Allah bu bocoran ieu mah ti pusat hoyong asup surga aslina wani diriungkeun daek teh ini teh penting ieu Ustaz heula Cileupeuh kabeh ge bakal umat Nabi mah kullu umatin dakhalal jannah illa man aba kecuali nu mung daek teh hayang mung hayang yang sok dengekeun absus salam tebarkan salam wa aqimut ta'am tong pedit kudahareun wasilul arham loba silaturahmi wasallu billaili wa nasu niyam tahajud oh jaminana tadhulul jannah tabisalah tapi bakal asup surga maka udhulul jannah antum alaikum tubarun opat we rumah tangga mah ngaji salat sedekah mun bi hadisna tebarkan salam sedekah dengan makanan loba silaturahmi terus salat tahajud ke panggil di tempat sarua maksudnya naon Ustaz ibu ya masuk surga di surga mah aya carita walahum fiha azwajum mutahharatun kabeh ge mareunang jodoh deui ibu teh si ibu tadi nge kawin deui entong mun ibu ka surga menang jodoh deui nu anyar pertanyaanna sederhana mun ibu di surga rek make salaki nu ayeuna rek make salaki nu engke hah jeung nu era nu ayeuna mah geus giung atuh Ustaz tadi wae salaki mau teh kawin deui nya bu di surga mah mau aya timuru karena ahli surga mah ilaman atta Allah illa biqalbin salim hatena bareureut sing bersih hati yang jadi ahli surga tong rudet tong ruwet tong ribet tong ribut ulangi tong rudet tong ruwet tong ribet tong ribut enjoykeun nikah teh ibadah maka Siti Asiyah teh Nabila tidak pernah menulis status mengeluh tapi merubah mengeluh menjadi mengallah. Kenapa rumah tangganya tidak lelah walaupun suaminya seperti Fir'aun
karena dia melakukan segala tugasnya karena Allah. Jadi ilmu ya Bu, resep teh kalau laki nu gede ambek ibuna tong rudet yang mun salaki hayang soleh ibuna sing soleha. Siti Aisyah pernah ngadamelkeun cai kanggo Rasul uih Jumaahan. Da ibu-ibu mah mun akhir bulan kan menang gajinya, balanya ka Borma, ka Alfa, sibuk capek, geus healing, geus ulin, geus shopping. Gula di wadahan kana wadah uyah kana wadah gula. Pas niu cai keur salaki teh atuh asa orali. Ninggang ka Rasul atuh ti Aisyah. Diredot teh ku Nabi. Nuhun. Ya Humaira. Aduh, ka pamajikan teh namanya. Ya Humaira, wahai yang merah merona. Pernah ibu ku salaki dipuji juga gitu. Abi maka pun bojo. Ya Humar Hamir. Ya Humaira entah hidup. Cai nanti diregot ke buku rasa nanti. Contohnya lagi kayaknya set. Kurasa diu. Kurang dia mah halalan ciherang weh. TGM. Eta Rasul komana kumaha? Dia taros ku Aisyah eta bab rumah tangga Nabi, aduh seutik tapi nyiwit. Ya Rasulullah, kusabab Rasul romantis kacarogena eka bojona jadi romantis karena Rasul teh manggi teh dengaran teh jiga orang dia di mana wae setenang museup wae goblok anak bandi agang jajan teh ngeunalin teh aduh. Ya Rasulullah, bagaimana air buatanku cenah? Kumaha Nabi komena? Pada rasanya teh puguh. Ieu keur Kang Enjang ya, mun teh Nabila capek masak teh puguh rasa, ieu pakai jurus ya. Alangkah indahnya kalau air ini diminum berdua. Keren deh. Aya nu kasinggung teh. Aisyah teh dileguk atuh. Asa cimata. Ngambek teh Rasul. Ayeuna siapa yang minta maaf istrinya? Rasul dimaafkan. Engkau capek wahai perempuan. Menangan tuh bugas lagi jika Nabi. Coba mun harita epi nabina. Sia teh kuliah we di tata boga. Letah daging jadi. Nya teh maneh asa orali KDRT we ka ditu na teh rudet. Kudu loba diajarkan Nabi teh. Maka an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Barang siapa mengikuti sunnahku, tinggali sunnah Nabi dalam menyikapi rumah tangga, maka dia termasuk umatku. Awas, kang loba lalajo drakor Indosiar lalajo Reza Rahardian na Netflix pat ningali salaki poek ieu abrek kuruku. Ibu-ibu sok baperan. Neng, ke masjid. Ke madrasah naon sekali itu Pak Ustaz. Ari mama mah kagok ya. Layangan putus. Sejarah Hardianda geuningan. Si eta cenah teu si Arista. Ini ka Kapadokia. Jeung si Lydia, si Kinan teh dibawa. Naon aya ibu jadi rudet dulu lain wawun teu. Awas ya mun juga si Arista salaki teh. Lo ngancam. Hati-hati ditinggalian. Terus indungna teh boga hanca ikatan cita. Apal si Andin? Mama ayo ke masjid naos rutina agok si Andin dia rek ngajuru isi gak ada mantuan babatan kan gegeran ibu-ibu nya si Andin rek ngajuru ngilu babatan ngajuru itu busiatnya aduh dia covid kosong pikirannya jadi udah bu hati-hati jadi tong sok ngadengikeun untuk perlu didengikeun geus rumah tangga. Tong loba komentar untuk perlu dikomentar. Tong mikiran untuk perlu dipikiran. Kena bagasi bahagia enggak sedih ya. Tong sok loba mau salah kakolot jempling geus capeun kolot teh tunjukkeun mah kebahagiaan. Setuju Bu? Kolot teh geus engkatkeun ngabelaan orang cik atuh tong mawa-mawa saha kami toha tadi mimiti tugas habis minantu mimiti nanggung tugas anggar teh boga bias mah ka kolot ieu. Dan ada usum begitu mah. Maka sok Kang Yang doakeunnya sing suksesnya teteh awas Ustaz saksi hirup ya ulah ngadenge aya masalah
total sedetik mah tamu we kuduaan dan ngeunahna rumah tangga mah ngan 3 bulan kadituna mah asli ini kunaon di Tasik kana loba kafe Perancis salaki nu yang balik kan ibu gelis teh ayeuna atuh da balik mah anggar balik deui make daster ka beutina nu geus raweuy benangna teh nu kelekna geus awok-awokan muka ieu nu kancingna geus parotong saware geuningan dicium ku salaki teh bau durukan burak dia ka duruk cium darang bau salon pas cium beheung bau geliga cium suku ngoet daroromekeun sakapeung karpet masjid teh kabawa ka imah teret teh kolem ku getah-getah tuh tak salah kita tuh komo nu boga duit leuwih mah rek sare teh make Rose brand geuningan tumpangan ku bonteng pangkuang naon teh run pamajikan utah pasar induk kan dandan ke salah kita salasa make pramuka Senin baju SMA bawa Indomaret sok geura moal nyandung salah kita ibu ganti dandanan kumaha nih dandan teh eta we daster nu gambar wayang gambar wartol geuningan cik ganti nih geunah teh mengerti ngali daster eta dandan mah keur salaki eta sekali-kali surprise ka salaki teh budak cina jarajaan baso ka Libanon ka ditu kali-kali di Indiaan di Bodang teh atuh sok abi bade naros istirahat terakhir mandi bareng yang salaki si Garwan Tonggong sok dan geus ciptakeun deui eta teh keur mempertahankeun abi mah mun eueuh jadwal sok balik sok beurang rek aulin mah jog cicing urang geus heula teh Indiaan beurang yang pamajikan ngeunangeun sia aslina bae da jeung pamajikan halal ibu sok teh si Garwan Tonggong sok dangdan sekali-kali salaki teh beres surprise salaki mobil titit ayah datang baru datang orang nyumput di balik pantok semakai baju SMA kos kaki 1 ur buk pipita salaki keluar 3 rasi teh ayah langsung benang jantungnya pemajikan aing gelo itu biasa tuh jadi nak ruas mun dibere surprise teh sarua salaki ge ngaji menang ilmu langsung ngariweukeun mamajikan capek dia rasul baju soe kaput sorangan menang ilmu eta ninyo kopi teh tahajud teh ku sorangan misalkan disadiakeun ku sorangan ge ria ditarikeun atuh ngadukeun sendok jeung gelas teh kontring kumaha komen pamajikan bapak sia cager cenah datang saya teh kedah kajian eta banyak sekarang ya bisa di-download bagaimana tarbiyah tentang rumah tangga. Kenapa begitu? Karena rumah tangga mah sekolah terlama, ibadah terpanjang. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Saya sekali, semuanya sekali, khusus untuk pengantin, Kangjang Nganten Nabila. Barakallahu laka sok. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Wa jama'a. Bainakuma. Fi khair. Bersadayana. Barakallahu laka wa ahlika wa malika Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas solihin Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min durriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup ku pantun. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Hapunten ceramahna tiasa panjang trik epi-ependi ame dionang deui sok ayeuna mah make cakepnya sakali ewang tong kabaralik ya kaci situ meuli kopea sakitu ya balikeun ame tututung aya tomat aya peuteuy tomat euy kasege pondok kasege panjang pamrokna di situ ceramah mereka pondok rek panjang da anger amprokna mangan sakitu kamari ceramah Walimatus Safar Pak MC di Ade Astrid gerengseng di Balai Endah eta Ade Astrid nu nyanyi domba curious nih mungkin mah curious jeung Jayanti
terima kan Pak Dadang sambutan itu mah sambutan aku lagu ada hasil mah 2 lagu 10 menit edan sa-MR nu nyawer urang geus sajam saparapat hahaha puntennya abi ceramahnya tuh serius dari nyuahan abi teh kenal sareng Pak Agus Panglima Pak Agus Subianto nges pisan Pak Agus nawas abi Pak Agus ada tentara nu serius gitu Pak Agus dimasuk baris berbaris tara goblok cenah ayo usah dimasuk ceramah tanya tukang beca di mana sok ngabeca tara jadi panjang cerita teh tong serius teh yang mau rumah tangga mah enjoy lah obong tentara sugan balik di kantor teh mama baru dah buka gerbang sih kaburu salah teh tong serius teh nya omatnya padahal jadi dewan tong serius teh segala make sambutan teh mun aya warga kauruan nah teh itu mah padahal teh ngabutan ngabulu teh da abi ge penting malam Jumaah lagi ketua nyi pamajikan teh alhamdulillah keadaan gula oh mantap dadalang dia di mana mah terang dadalang sugan balik tino hajat yo metrok pantok aduh alayana bapak bandara Surabi doma angesapan cibiakeun ku panayagan mama aya diundang ka Singaparna teu sangu-sangu acan cai we cai nepi ka koclat aya da apaleun nu hajat teh amun maotna loba teu nginum mama ayah lapar coba jika nanti di jero iman ayah lu balik diajak ayah lapar kamu di iman nguan hasil ayah sebehat gas mahal nog naik cengek hese udah baik cengek hese mah ganti we ku sirum hidung sarua adanangan puhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.